etalah jalan lamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia. Moal beak teu kudu menang ti rakyat untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya. Indonesia negara terkaya sedunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. 5 benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia 5 benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia, negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di paling nama wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi dek besi nomor model kumaha aya. Dek carita gitu pepetetan petet naon eueuh di urang. Jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun maka sapira maka ngan saukur Arab mah ngan saukur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia aya hui, aya ketela, aya singkong, aya dangder, eta keneh. Masya Allah, Masya Allah. Haju dijieuna ge geus model-model goreng dangder. Coba hayu pais dangder. Ditayangkeun deui goreng jadi katimus, dibawa deui ka Garut jadi keripik, dibawa deui ka Lewo jadi endog lewo. Ambalaya dangder keneh. Wih, Indonesia mah kaya raya tina bubuahan geus pohara jasa. Di mana aya di negara luar tangkal awi di urang Ambalaya. Nu mantap begitu nyeun pabrik melakawi caknya nama meureun model ku urang mah bosen. Pelakunya na awi diturutan ku urang melakawi segala rupa aya kaya raya di urang. Wih, lain lalagaan. Cuman ieu urang mengelolana hiji kurang bisa ketika bisa kurang teu dihayukeun. Urang lamun nyaritakeun di Hong Kong, Masya Allah, di Hong Kong mah lamun aya jelema boga kaleuwihan boga kabisa ditarik ku pemerintah, produksi mana dimodalan ku pemerintah, dimodalan di samping dimodalan anu ngembangkeunana pemerintah jeung nu masarkeunna pemerintah. Ieu lah Hong Kong mata maju. Tah kamari nu mentek ulah yang jadi presiden teh eta. Maksudna nurutan di Hong Kong. Bisa nyieun naon bae pemerintah nyahoan modalan pasarkeun ku pemerintah. Jelmana diamankeun di urang, Masya Allah. Kamari urang Pasir Gadung laporkan ke presiden, kula boga kabisa mohon didukung. Naon ieu nyieun pepletokan teh didukung. Aduh, presiden parah jasa. Bisa 2 rupanya na pepletokan jeung dereden tetep teu didukung. Lamun ieu di Hong Kong dikembangkeun hujanan. Di urang mah moal kurang obatna ge beuh tangka derewek di mana bae aya. Kacentet aya kacentet dan lain sebagainya. Ikir carita mahmur jasa. Jadi urang isin ke negara lain, negara terkaya di dunia, tapi jalan teu daek nyambung-nyambung. Masih kene ngagejlug keneh bae. Bupati geus sabaraha kali bupati ganti ngagejlug keneh bae. Masya Allah. Listrik masih kene can normal, aya pareun. Saminggu ke pareun deui, saminggu ke pareun deui. Nu usaha di listrik mah pan melalui listrik di kumaha. Coba jelema usaha ngan sakadar dina es doang. Sedengkeun es mah pan eta kulkas ngabutuhkeun listrik. Nyana geus ngitung bae sapoe beakna sakian ratus sakian atuh. Teu padam listrik. Es aing Ambalaya segera ieu bantut. Ieu teu mikiran teh enten kadinya. Mayar terus bae. Teu meunang we telat mayar. Nah ieu pun urang nyaritakeun berbagai-bagai. Ini kumaha tanggung jawabna pemerintah ulah sok-sok nyana make kenong di dieu. Listrik. Pikiran tajang rakyat. Usahana di dinya nyana. Urang usahana teu di dinya. Anu batur nu usaha di mangkaning
Hitung di Tangerang sabaraha nu usaha melalui kulkas, melalui listrik dan lain sebagainya. Ajunya anu melalui listrik, ngelas dan lain sebagainya. Bener cenah atuh aya genset dan lain, tapi kan ieu tanggung jawab pemerintah teh mana? Nah, kos gitulah ieu keur carita mana kemakmuran, mana ieu kekayaan. Mantap diserobot lah keluar. Bab urangna gagahna jeung papada urang. Tapi lamun urang gagah mah emasna, besina, logam dan lain sebagainya, uyahna, minyakna dan sebagainya urang kelola, urang jual. Adapun engke urusanana urusan pineuwih ti ditu ti urusan jual beuli tah. Make calo biasa masalah. Tuh kan gitu, ngeunaheun kan kadengin. Tapi kulantaran urang bertekuk lutut, urang nu boga nyana nu ngelola, nyana ongkos du pribumi, nyana nu boga kauntungan, urang di persen paneta teu ngeunah kana jantung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau zahara lawthun lan lamun lahir afalau faqala ahadubnai maka ngucap sapa salah suwiji anak rorone, anak lanang rorone yaqtil ngucap ing lafaz qatalahu fulan mataini huing qatil safah ki anu tapi wa kadzabahul akharulan ngagorohkeun huing had sapa kang ngawan batala lawsu maka batala falaus wa fi gaulin la aniku teteping dalam gaul suwiji mahutawi la batala la yabtulul laus ora batala falaus wa gilalan den ucapakeun apala la yabtulu ora batal ya laus bitakzi fasikin kalawan ngagorohakeunane wong kang fasik. Walau qala ahaduhum lamun ngucap sapa salah suwijine karona ibna ngucap ing lapadu qatalahu Zaidun wa majhul mataini huing qatil sapa ki Zaid lan kang den samarek Gala la qarulan ngucap sapa kang weweneh ngucap ing lapad amrun wa majulun mata ini huing qatil sapa ki amrun lan kang den samar kena tu halapa kulun alaman ayana maka sumpah saban kang sawiji ngatasi kang nyatakeun nyaman uing qatil walahu lan ikut tetep kadue kulo budayati utai seperempat dia walau angkaral mudda'a alaiha lawthalan lamun ingkar sapa mudda'a alaih kang den dakwa apa alaih ngatasi kang lawtha ing lawas bihaqihi dalam hak mudda'a alaih faqala maka ngucap yang mudda'a alaih ngucap ing lapar lam akun ma'al mutafarriqin anu Ordana ingsun ikut tetep sumertane wong kang narima pisah kabeh saking qatil suddiqa biyamini maka den benerkeun ya mudda'a alaih kalawan sumpah mudda'a alaih hiji korena hiji tanda anu kuat mengarah karena seseorang anu melakukan pembunuhan terhadap orang lain ngaranna laus
di teangan data-data otentik babarengan keluarga handetolan terutama anu ngebogaan wewenang nu dipasrahan ku keluarga untuk menyelidik ialah polisi. Sebenarnya mah polisi teh tanpa aya laporan ke neangan mah kudu. Tapi di negara urang mah teu lapor mah teu. Sebab lamun teu lapor eueuh nu ngabensinan mobil hingga nyana merasa rugi didinyalah katembong jeung katingali eueuh karena Allah tanpa dimodalan teu leumpang dimodalan ge dijadikeun proyek kos gitulah polisi-polisi Amerika di Indonesia mah anak buah Amerika urang teh makmuman li Amerika Allahu Akbar urang. Jadi negara demokrasi ia adalah imamna Amerika geus urang ngamakmum sagala lamun di Amerika na bae loba nu disumput salindungkeun leuwih-leuwih pergerakan-pergerakan tentang keagamaan anu sabenerna di demokrasi mah terpisah antara lajuna negara jeung kemasyarakatan jeung agama tapi ternyata justru agama kuari nu keur diacak-acak gitulah di negara demokrasi dibuat demokrasi kabeh warisan dunia encan aya berhasil mah ngan geus mengarah berbagai negara ngayakeun perlawanan tetapi sakitu ayana urang mah geus bertekuk lutut kumaha cak tunjuk manehana eueuh nu pinter di Indonesia ambalaya eueuh nu gagah di Indonesia datang ka bertekuk lutut loba buktina urang teu meunang salah saeutik ditampiling ku nya kumis raju janggot sempong urang teu meunang salah saeutik dihajar berarti kan gagah tetapi ketika mereka ngayakeun instruksi urang bertekuk lutut kagagahan jeung kapinteran eueuh nanaon balok tinggal balok dina pundak bintang tinggal bintang sakitu aya ulah bangganya na mamawa balok naon atuh nu geus diperlawankeun untuk rakyat ulah bangganya na aya bintangan di dinya ja urang ge sakapeung waktu mah osok okot bintang 7 aya keur puyeng-puyeng amat mah teu eleh nama bintang na 2 3 urang mah 7 sekaligus kadang-kadang overdosis 14 urang mah tapi biasa-biasa bae jadi urang lamun nyaritakeun nu gagah ambalaya nu pinter loba jeung papada urang berarti gagah jeung pinter teh berarti jang minteran jeung jang gagahan kok bangga sih tuh jeung si itu atuh dek nembongkeun pinter mah tuh jeung si itu atuh dek nembongkeun gagah mah ulah sok hebat di kalangan di ditu atuh mah hebat mah di mana di planet itu supaya ieu kamakmuran terasa ku urang keadilan terasa ku urang kejujuran terasa ku urang tapi pibukti nana gagah tinggal gagah nu pinter mah neuleuh gagah di urang seseuria nu nyaho mah neuleuh gagah urang atuh seseuria ngomong doang sacayut
mulai tah cayut tak keluar tah cayut bahasa Thailand tah cayut sia mah ngomong doang secayut doang tapi bukti mana urang lamun dikitu-kitu mah jadi si gaul nu bener tapi sakieu ge alhamdulillahirabbil aya nu daek jadi lurah mun eueuh cilaka aya nu daek keneh jadi camat urang mah bersyukur ka Gusti Allah aya nu daek keneh jadi bupati pohara lamun neuleuh kana kauntungan pasti bae untung ayalah jang sulap-selapeun mah diturunkeun ka anak mah meureun datang wallahu alam ka incu mah tapi buktina lurah anu teu datang ka incu hartana camat anu teu datang ka incu hartana bupati anu teu datang ka incu hartana semet anak berarti kan teu lurus neanganana tadina ngeundeureuss aya jangnyana semet anak memeureunan datang di deuleu zahir mah tapi lamun neuleuh kana maknana di akhirat bakal kumaha inggis lamun neuleuh zahirna doang mah pembebasan aya jual sameter aing menang sabaraha persen ti ditu teu dieu nyana nyeget bahkan lain 2 kali dijual jenkeun suratna jaing malurah ieu tina Avanza naik kana Innova naik kana Fortuner naik deui kana penjara dunia mengenaheun nya maknana di jero nu di dahar kujana nu dipake kunyana nu dipake ngiuan wallahu a'lam bupati di dunia nama pohara wallahu a'lam di akhiratna mun urang neuleuh zahir bae paronjang-ronjang tapi ketika urang neuleuh ka jerona ja urang mah iman pan ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu nu dideuleuh teh 2 pihak zahir pihak batin lamun urang geus boga pertimbangan eta insyaallah urang nu mantak kuari daek ngaji hayang nyaho pertimbangan batin pertimbangan zahir mah geus teu kudu diajikeun di majelis taklim cukup neuleuh batur di pasar di lapangan penting memenang keuntungan tapi hayang nyaho pertimbangan batinna lantaran urang bakal balik ka ditu mantak wani sanajan bari eje ngredup-redup nu penting ngawuduk heula sup keur cenghar ge caang nundutan atuh komo keur kieu pokona kerek we kajen kukuman deuh beuteung seubeuh cuaca tiis ngaji teu kaharti mulai geus eleh kotok deuk endogan kuplek geus beres tanya ku babaturan ngaji naon tadi ya sarua bae sia-sia aing bae penting orang menang ganjaran beres asal lu ngomong gitu beta asal lu ditanya ke orang naon tadi ngaji lah tuh sarua bae nah eta jelema geus malu PSS tah kos kitu ala kadar jang pertimbangan orang nu mantak hayang ngaji ge jang pertimbangan engke ketika yudaul mawazin diteundeun ieu timbangan-timbangan di akhirat urang bakal ditimbang zahir jeung batin bakal katembong man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir wa man khaffat mawazinuhu geus disering dibaca geus nyaho di hartina tapi biasa bae teu daek ngaberatkeun timbangan teh hampang timbangan berat kurang ku amal nah gitulah tempo ku urang ketika urang jadi pemerintah
timbang di dunia keneh zahir jeung batin ketika urang jadi pengusaha, timbang ku urang zahir jeung batin ketika urang jadi guru, timbang ku urang zahir jeung batin ketika urang jadi kiai, timbang ku urang zahir jeung batin abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Boro-boro anu bener nu salah ge keur nemah mangajerit nyana ge hate nu nyandung ben nu susurian gilir ka dieu suri gilir ka dieu suri gilir ka dieu suri wah nyana keur lempeng mangalamun bae leungeunna ge dikapundakeun duanana duit teu boga haju pamajikan nu kolot nyarekan nu ngora nyarekan asana hirup leumpang ge teu napak aing ka mana balik padahal mah imah na ngabangun nyana tapi balik sieun neuleuh batur di pos kamling keur main gaple diuk slep di dieu lantaran geus aya pemainna opatnya nama datang anyar haju di tukang nyelande beureut mobil boga imah gedong tapi nyana hes di pos kamling percis kos tukang beca da eta jadi sadar aing kos kiamat ieu hirup sadar kos eleh main kos kitu teh keur main beres eleh ngalang layu motor bea duit bea nek balik sieun ka pamajikan besi ditanya teh si mana kak menang teh eleh nya eta tuh majikan marah aya menang mah teu marah tolol teh pamajikan aya eleh we marah beuh eta pamajikan solihah eta mah kosna ya Allah ya pamajikan udah menang dek eleh salah kita digendengan wae lah ka ulah sok main atuh ya urang bakal ke akhirat kamari ge ngaji cenah ge engke di akhirat apa urang bakal ditimbang cik salakina atuh sia masia timbanganna bagus kan aing mah aing geus aing ka neraka tuh sia ka surga tuh sok aja babagi ka kamah kos bapak kolot beta surga terus sia sok naonan atuh kan aing mah keur resep terus bae lain kitu ka panieun ke hasilna didaharkeun ka kula ulah aya ngadahar sia pokona kongkoro kadiekeun we pake main aing mah pokona moal mere dahar tina main tina naon atuh pokona mah moal we aya usaha henteu dibere napakan teu main eleh dinasehatan marah eta kos kitu eta aya jelema ge ku hari teh ayo kos gitu tata kudu jauh-jauh aya pokona balah nah ieu urang jang pertimbangan mantak daek ngaji jang pertimbangan urang zahir jeung batin ieu mandek nyaritakeun tentang tanda-tanda nu kuat nu mengarah kana pelaku tersebut benar-benar melakukan pembunuhan laus ngaranna Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian ke Zaid terbunuh dua anak nyana ieu mengajukeun ka nu berwajib setelah laporan ke polisi. Terus polisi mencari bukti-bukti di sisi tigigir data-data ditampung ke polisi untuk diajukan ke kejaksaan. Lamun geus diajukan ke kejaksaan engke bakal diponis betul atau tidak bahwa Khalid adalah pelaku dari pembunuhan terhadap Zaid. Jadi laporan teh setelah aya data-data teu meunang urang nyangka tanpa aya data. Laporkan ku urang, Khalid
tangkep Khalid. Khalid ungah inge maneh pembunuhna ji ke cek Khalid teh naon kula ieu nu matak disangka jadi pembunuh terhadap Zaid. Waktu Ki Zaid terbunuh sia make calana hidung, kaos hidung, kacamata hidung, pet hidung, terus kitu sapatu hidung. Pan ku sebab bisa gitu ada eta asal hidung-hidung pembunuh. Wah. Cek Khalid kok jadi kos kieu. Aing mah tuh make hidung-hidung kan sakadar resep doang kos geng. Jadi aing teh ngan sakadar nyarupaan ka geng. Aing ngebunuh mah tuh aing mah henteu. Jadi aing mah sanajan make pakaian hidung ge sapopoena mah di masjid. Nu bener sih aja ditanyakeun. Maksudnya di masjid doang maling sendal aing mah. Oh iya mereka tadi. Tapi tetep teu meunang kitu bae. Datana heula. Maka laporan dari kedua anak bernama Umar jeung Bakar. Cek Umar telah membunuh kepada ayah saya adalah Khalid. Ai Praki Bakar kakana laporan lain Khalid. Anu ngabunuh mah saha? Cek Ki Bakar mah lu ngabunuh teh ieu adalah si kitu Waru. Mang Waru. Jadi salah sahiji laporan tina dua anak nu bernama Umar jeung Bakar laporan Ki Umar mah nu ngabunuh Khalid, tapi Cek Ki Bakar mah nu ngabunuh teh Ki Waru. Nah ieu kumaha ieu? Sebab dua anak ieu. Walau zuhara lausun lamun lahir tanda mengarah kana perlakuan terhadap pembunuhan Ki Zaid. Aya tanda-tanda anu enggeus ku polisi dirangkum. Mengarah si tandana. Satu aya sendalna. Tanda kedua aya kaos tanganna. Iyalah setelah sidik ternyata aya mengarah ngan masih disamarkeun kene. Tiba-tiba laporan lah salah sahiji dua anak laporan muka hiji ti anak nu ngaran Umar. Cek Umar pelaku pembunuhan adalah Khalid. Faqala ahadubnai qatalahu fulan Khalid misal. Tapi Cek Ki Bakar bohong lain Ki Khalid. Wa kadzabahu al-aghar. Nu ngabunuh teh lain Khalid ternyata Waru. Kumaha ye tentang laos nu mengarah na ieu batalah laos. Sebab pagedrug ta'arud iza ta'arada syai'an tasakoto. Gugur heula untuk sementara, gugur heula untuk sementara. Penyelidikan lanjut sebab korban aya. Cuman untuk laos yang pertama gugur. Sebab paradok. Tuh nu mantak wa fi qaulin la cek sakaul mah tidak dibatalkan. Hanya coba cari deui untuk memperkuat. Apakah data anu leuwih kuat teh anu meunang nyelidik polisi? Apakah hasil laporan dari Umar? Apa hasil laporan dari Bakar? Nah iyalah kudu bener-bener diselidiki, ditampung ku polisi. Setelah tertampung nu mana iya kan hanya sekedar laporan. Maka setelah ayat kekuatan mungkin laporan dari Umar atau laporan dari Bakar atau hasil daripada penyelidikan polisi kakarak ajukeunlah ka kejaksaan mentak waqila wa fi qaulin la yabtulullah. Terus selidiki jalan jang teu kapanggih sebenarnya nama untuk di Indonesia
urang teh boga mabes. Alat dages begitu canggih. Komo kuari loba HP. Dari suara HP bakal kapanggih titikna di mana. Iyalah satelit anu luar biasa. Andai kata teka panggih, mungkin teu dilanjut atau mungkin diamankeun. Sebab naon? Urang geus kerjasama jeung Amerika. Amerika satelitna dunia. Ketika kesulitan di Indonesia, urang geus basang satelit lapor melalui kekuatan Amerika. Bakal kanyahoan kunyan. Anu menyelidikna tetap di Amerika, tapi satelitna langsung aya. Jelema bakal kapanggih. Lamun deuk nyaan ngan modal kudu gede. Jadi modalna neangan kotok kudu beak sapi. Sakitu wae. Eta lah eueuh jalan. Lamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia, moal beak teu kudu menang ti rakyat untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya. Indonesia negara terkaya sedunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. 5 benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia 5 benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia, negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di paling nama wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi dek besi nomor model kumaha aya. Dek carita gitu pepetetan petet naon eueuh di urang. Jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun maka sapira maka ngan saukur Arab mah ngan saukur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia aya hui, aya ketela, aya singkong, aya dangder, eta keneh. Masya Allah, Masya Allah. Haju dijieun lagi geus model-model goreng dangder. Coba ayo pais dangder. Ditayangkeun deui goreng jadi katimus, dibawa deui ka Garut jadi keripik, dibawa deui ka Lewo jadi endog lewo. Ambalaya dangder keneh. Wih, Indonesia mah kaya raya tina bubuahan geus pohara jasa. Di mana aya di negara luar tangkal awi di urang Ambalaya. Nu mantap begitu nyeun pabrik melak awi caknya nama meureun model ku urang mah bosen. Pelakunya awi diturutan ku urang melak awi segala rupa aya kaya raya di urang. Wih, lain lalagaan. Cuman ieu urang mengelolana hiji kurang bisa ketika bisa kurang teu dihayukeun. Urang lamun nyaritakeun di Hongkong, Masya Allah. Di Hongkong malah mun aya jelema boga kaleuwihan, boga kabisa ditarik ku pemerintah. Produksi mana dimodalan ku pemerintah, dimodalan di samping dimodalan anu ngembangkeunana pemerintah jeung nu masarkeunna pemerintah. Ieu lah Hongkong, matak maju. Tah, kamari nu mentek kulah yang jadi presiden teh eta. Maksudnya nurutan di Hongkong. Bisa nyinaon lah pemerintah nyahoan, modalan, pasarkeun ku pemerintah. Jelmana diamankeun. Di urang, Masya Allah. Kamari urang Pasir Gadung laporkan ke presiden, kula boga kabisa mohon didukung. Naon ieu nyeun pepletokan. Teu didukung. Aduh, presiden parah jasa. Bisa dua rupanya na pepletokan jeung dereden tetep teu didukung. Lamun ieu di Hongkong dikembangkeun hujanan. Di urang mah moal kurang obat nage beuh tangka derewak di mana bae aya. Kacentet aya kacentet dan lain sebagainya. Ieu keur carita mahmur jasa. Jadi urang izin ke negara lain, negara terkaya di dunia, tapi jalan teu daek nyambung-nyambung.
masih kene ngegejlug keneh bae. Bupati geus sabaraha kali bupati ganti ngegejlug keneh bae. Masya Allah. Listrik masih keneh can normal, aya pareung. Saminggu ke pareung deui, saminggu ke pareung deui. Nu usaha di listrik mah pan melalui listrik di kumaha. Coba jelema usaha nangan sakadar dina es doang. Sedengkeun es mah pan eta kulkas gabutuhkeun listrik. Nyana geus ngahitung bae sapoe beakna sakean ratus sakean atuh. Teu padahal listrik. Es aing ambalaya. Segera ieu bantut. Ieu teu mikiran teh enten kadinya. Mayar terus bae. Teu meunang we telat mayar. Nah ieu pun urang nyaritakeun berbagai-bagai. Ini kumaha tanggung jawabna pemerintah ulah sok-sok nyana make kenong di dieu listrik. Pikiran tajang rakyat. Usahana di dinya nyana, urang usahana teu di dinya. Anu batur nu usaha di mangkani hitung di Tangerang sabaraha nu usaha melalui kulkas, melalui listrik dan lain sebagainya. Aju nyana anu melalui listrik, ngelas dan lain sebagainya. Bener cenah atuh aya genset dan lain, tapi kan ieu tanggung jawab pemerintah teh mana? Nah kos gitulah ieu keur carita mana kemakmuran, mana ieu kekayaan. Mantap diserobotlah keluar. Bab urangna gagahna jeung papada urang. Tapi lamun urang gagah mah emasna, besina, logam dan lain sebagainya, uyahna, minyakna dan sebagainya urang kelola, urang jual. Adapun engke urusanana urusan pinleuwih ti ditu ti urusan jual beuli tah. Make calo biasa masalah. Tuh kan kitu ngeunaheun kan kadengin. Tapi kulantaran urang bertekuk lutut, urang nu boga nyana nu ngelola, nyana ongkos du pribumi, nyana nu boga kauntungan, urang dipersen. Pan eta teu ngeunah kana jantung. Kos gitulah negara urang. Ieu mah keur carita mana nu gagah, mana nu pinter. Dek ditanyakeun teh eta. Mana nu gagah, mana nu pinter. Ternyata eueuh, pan eueuh si ka urang sok poporongos. Jakarasana aya teu menang salah saeutik urang dicabok, urang didepak. Orang ka urang doang gagah teh. Tuh kos gitulah urang lamun ka dinya nyaritakeun pan nya teu senang. Atuh urang teh senang jadi gitukeun. Pas teu senang teu nyambung rakyat jeung pejabat. Asal teu nyambung rakyat jeung pejabat geus. Tereh kiawat sugro. Ribut ujian. Entak babari di Indonesia mah diributkeunana. Sebab daun seuneu geus aya. Tinggal di empos dong. Tinggal ning song-sorong dong. Gebrah. Wah. Carita nafsu seperti eta. Tapi pada kenyataannya justru Indonesia paling unik. Di negara timur mah gampang, di sulutna gampang, di emposna masalah leutik jadi gede perang. Tapi di Indonesia geus sabaraha jenderal nu salah, geus sabaraha pejabat nu salah, bupati hampir saralah kabeh, itu keneh camat jeung lurah hampir saralah, hampir ya mah hampir, gubernur hampir, rakyat lain teu nyaho. Tapi ketika diredam bae ku kiai, dulur lang geus nunggeus manggeus bae, eta mah kasalahan nyana, atuh urang mah urang bae cepet. Alah batan kulkas. Indonesia aja geus sabaraha kali kuari Amerika dek ngadukeun urang jeung papada urang. Geus sabaraha kali mun nyaho sejarahna turunlah ulama NU. Kerjasamalah jeung Muhammadiyah, redamlah masyarakat. Salah tinggal salah. Lamun urang bisa kene diadukeun geus kagebur di Indonesia mah. Contohna reformasi be, eta teh kepenang tokoh-tokoh siap dur sakedeung hanya berapa menit lengser acak-acakan batur nu jadi presiden jeung nu jadi pejabat toko nu beak tipi-tipina. Reformasi paneuh cak cida teh sia lain bae nasib kos kieu jasa ieu. Tipi aing beak, supermi aing beak cak. Geus beak, geus kieu lah. Gampang di Indonesia. Tapi ketika diredam, guys,
gubernur urang sakitu loba salah nage tetep bae urang hargai nyana putri daerah geus kajen teh diponis ala kadar doang itu emang negara urang ban jelema urang mengelola sakitu malah geus bae urang hampurakeun kemanyana kaluar di urang angkat jadi gubernur deui bae Kipu Doli geus siap bae dek di umroh hampura Gusti Allah ge Ghafurur Rahim. Hei. Wah, eta Indonesia reda di babarias di Indonesia. Lain lalagan teh. Ih, tiis jasa. Mantak ngadeukeutan kiai jang ngaredam. Redam. Diredam. Boh, kamari Jakarta lamun teu diredam. Gua tuh Jakarta Lautan Api. Kedua Bandung. Kan diredam dek nararaon lah. Urang bere kesempatan bae coba sekadar 5 tahun. Lamunnya ada keterlaluan geus teu kudu direformasi peunceut habok. Kitu bae geus bari tenang bae lanang tenang bae tenang. Diredam ku sababaraha ulama sabaraha kiai tenang bae lanang lah. Jaka bege teu kaluar ti aturan Allah coba hayang nyaho heula nyana. Cek getis. Ieu Indonesia, antak Amerika ge gideg we sial jasa cek ieu. Aing meresep jasa pun muleuh huru-hara teh jangan meresep dur kurang obatnya berek wae tah kurang senjatanya berek wae datang ka pihak itu kurang senjata diadukeun nyana-nyana kene urang nu ribut urang nu paeh nyana nu untung jual senjata tuh tapi di Indonesia teh bisa ribut ya senjata nanti dulu emang kada gua punya pepletokan belum digunain dong. Aduh. Bingung Amerika. Coba lihat senjatanya ini. Itu obatnya apa? Derwak ini. Aduh Amerika ge puyang aing jangan ngalawan Indonesia mah. Puyang menjasa. Ya lawan geus dijegurkeun deuk dijegurkeun kan loba keneh ketenangan di Indonesia tenang. Kita ulah ngaji geus loba di masjid anu tidak boleh ngaji, di mushola anu tidak boleh ngaji, kerukunan agama dan lain sebagainya. Mun di negara batur geus ribut. Tapi di urang tenang bae. Mushola teu meunang ngaji di jalan. Masjid ini tidak boleh dipegarkan pengajian sebab ini adalah perumahan. Di perumahan ini sekian persen Kristen, sekian persen Buddha, sekian persen Hindu, sekian persen Islam. Jadi sudah tidak boleh mengadakan gitu pengajian. Wah iya enggak apa-apa. Ngaji di hareupeun jalan. Ieu masjid di jalan tuh gitu-gitu nya. Atuh emang kancil juga nana tuh. Kos kitu meunang ge di masjid di jalan mah tuh sabodo. Bolon tak Kristen itu segala Buddha gak boleh ini mah sarannya buat ibadah aja ngaji gak boleh jelema ngaraji di jalan gak boleh ini untuk umum di harapan imahnya harapan imah ambalayah kadi itu tinggalnya namanya godek cek abadi kayak amat cek jana beres senjata boga pepletokan gak bisa itu apa itu yang digantungin di sini? Wow, ini lebih dari panah. Apa namanya? Jepretan ini. Wah, tuh, lalu jago orang Indonesia ngejepret nak. Wow, atakan Kangjeng Nabi Daud teh pakai jepretan. Hadiahan kurang Kangjeng Nabi Daud. Ila hadarti Daud, nu keluar Daud Cikupa. Aduh, Kangjeng Nabi Daud udah dihadiahan teh hadir, Daud Cikupa nu hadir. Guys, pokoknya mah jepretan manteng. Amerika dia bingung ini latihannya bagaimana? Latihannya manggah tetangga. Udah beres. Marah nggak? Udah mau marah mau bagaimana? Tuh orang yang nggak ketahuan sih. Dikira jatuh aja sama dia. Udah beres. Ketika marah juga sebentar. Indonesia mah pengampun dan pemaaf. Udah kalau ketahuan anak-anak ini ngebandring, ngejepret, udah. Iya, saya buahin dijepretan, cokotan los kusia. Beres. Amerika gede, waduh, belum saatnya kita melawan Indonesia. Si pemaaf, Ghafurur Rahim Indonesia. Masya Allah. Ini berkat ulama lain lalagaan. Ngesabara kali nek digedur ke dia teh orang barat, orang Amerika, tapi jago ulama orang. Redang kau mau kerjaan Gus Dur. Enggak usah. Gak usah dilayani.
kita aja matak aman bae datang ka kuari urang kuari lamun enduk hayu ke nafsu Nazarudin di mana kuari si Saprudin di mana si Nurdin di mana bangsa dindinan di marana eta kuari teh dak datang ka mana nya mengadilina eta tangga urang mah anu menyon teh di gebugan pan ngerendem di ditu di hulu ka mana irung ka mana ceuli ka mana di pupulhan tah diasupkeun ka penjara ai si dindinan di ditu musabaraha ieu teras atas anu kudu dipenjarakeun jante tapi rakyat caricing bae Ghafurur Rahim geus bae pengampun pemaaf beres geus malah mengkaluar mah geus sasalaman bae sasalaman pelukan geus beres hampuranya geus dihampur aja asa beuh kula mah loba jasa salam geus ulah masalah salam beres geus diurang eta masyaallah hesek neangan cara negara Indonesia teh hesek lain lalagaan dibatur mah ku sebab anak ku sebab tetangga dardir-dur mantep di urang mah boro-boro Amerika tukang telu ge teu laku nyana masarkeun telu supaya narluh ben teu laku di urang mah sebab naon kiaina dulur lah nu geus bae itu cenah beuteung makula busung engke ge urusanana paeh Mas siapa ya tukang telu nage apa geus teu kudu dibales-bales geus teu kudu kayak jelema datang ki pokona ki bae ieu mah ku telu saanu alus si anu balikeun bae kiai habak geus kabeh ge menang Allah lain kitu cenah panas jasa kula mah sakeudeung panas ge geus kalem bae ke di akhirat engke bakal diganti kitu nya ke geus atuh ge beres. Ya Allah di Indonesia cak tukang telu sial tak kiai maksudnya nyada kena datang ke aing telu aing teu laku bu dipasarkeun di urang telu supaya teu laku tetep bae kiai antep bae ja kabehan ge bakal pararae ke ganjaranna kanyahoan di akhirat lain gitu cenah kiai asana teu betah amat neangan betah mangke bae di akhirat geus di dunia mah betahna gitu ataupun bagi ataupun geus atuh lah geus beres aman datang tukang telu oh ieu mah ketelu geus mendingan bales deui bae cak kiai ge ulah cak kieu teh ya ulah nurutan kiai atuh nurutan kiai mah moal beres-beres urang teh lah cak kieu teh ka kiai bae kalau mah santepkeun bae eleh tukang telu Indonesia emang kumaha kitu lamun kiai teu kana kesehatan kos kitu dardur ujianan tapi tetap itu pejabat orang cenah korupsi na ambalah jasa terus ditangkap tah urang hampurakeun bae geus masalah di urang masyaallah luar biasa nagarana kaya subur makmur rakyatna kitu pemaaf pemurah hati geus dibatur para jasa di urang mah ayam mamang ka urang balak langsung urut nu bapak urang harta bapak urang dicokot aya mah 10 tahun indit datang deui ka dieu ngesot niku ieu mama ya oh ya harta bapak dibawaan gitu ieu mah deuk pokona mah nyangakeun beungteug-teukeun ti goro-gorokeun hampura jasa mamang mah geus teu daya teu upaya heuh tuh mang ka dieu mang geus cicing di dieu jeung alo mang urang sahirup sapae geus di dieu geus mamang dek balik ka mana lain ka Allah mah padahal mah harta bapana bae aku nya tapi waya datang minta hampura di hampura deui bae geus bae ieu motor sah menang saminggu teh motor alot pakainya heuder teu balik deui sial tah mamang tapi tetep bae deui balik di hampura deui bae Masya Allah i Indonesia pemaafna lain lalagaan nah iyalah orang hirup di negara nu subur tur rakyatna pemaaf alhamdulillahirabbil lantaran naon urang ka Jawa Timur wali ambaleh ka Jawa Tengah aulia Allah di Jawa Barat di Banten loba wali-wali Allah anu tarariis hatena entek urang tat kerub tadarru urang ka Gusti Allah melalui
haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tiisnya nama hatena ngeunaheun urang ngadeukeutan nyana tiis komo urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak makin loba maca sholawat tentrem tiis wagil cek sakaul malayab tulu tebatal laos tabitak libi pasikin ku sebab ngabohongkeun jelema pasek padahal mah jelema pasek teh kapan teu direken cek syara malantaran pasek mah jelema nu kaluar tina aturan syara kulantaran gitu teu bisa dipercaya informasi nanti jelema pasek khuruj antoatilah nu kitu ngaranna jelema pasek jelema nu mabok pasek jelema nu judi pasek jelema nu zina pasek jelema nu maling nu kitu ngaranna pasek geus nyana jelema nu kararitu teh ketika mere informasi eta teh teu bisa dipercaya cek syara mah tetapi ketika nyana mere informasi anu akurat aya tanda-tanda kebenaranana bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Zaid adalah Khalid nyana mere data nu otentik kieulah mungkin bae bisa dipercaya lantaran Khalid nu mantak dilaporkeun sebagai pelaku pembunuhan terhadap Zaid nu ngalaporkeunana ieu adalah Ki Dadap nu pasek horeng babaturanana atuh bisa dipercaya sebabnya lah nu nyaho lukalikuna mentak cek sakaol teu batal diterima ucapan pasek ngabohongkeun nu pasek ge sarua bae padahal nyana adalah jelema nu kaluar tina aturan syara layab dulu teu batal laos ku dibohongkeun ku jelema pasek andai kata aya tanda-tanda tapi jelema pasek ngabatalkeun tetep teu batal sebab jelema pasek teu diitibar kitu keneh ketika nyana laporan ieu teu bisa dibatalkeun nu jelas ngabohongkeunana leuwih gede kada teu bisa dibatalkeunana si laos sebab nyana walaupun kukumaha ge memang jelema anu pasek kadang bisa dipercaya kadang henteu ngan ketika ngabohongkeun mah ketika ngabohongkeun karena tanda-tanda nu geus jelas nyana memberikan tanda silakan terima ketika ngabohongkeun mah teu bisa diterima tuh aya kos kituan jelema pasek walau qala haduhuma qatalahu Zaidun wa majhulun andai kata salah sahiji ti dua dulur atawa dua jelema nu laporan pembunuh terhadap Ki Bakar andai kata nu terbunuh na Ki Bakar ieu aya nu lapor bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah dua orang nu pertama Ki Zaid nu kadua mah ku lagi kurang nyaho duaan cuman lu hiji mah Zaid cek nu saurang deui lain Zaid nu ngabunuh teh Umar cuman nu saurang deui mah ku lagi teu nyaho jadi berarti ieu dua laporan cek saurang nu ngabunuh adalah Zaid duaan ngan nu saurang nama ieu Zaid jeung sameureun cek laporan nu saurang deui nu ngabunuhna Amrun jeung nu saurang deui ngan nu saurang nama teu kanyawan halafa kullun ala man ayyanahu maka sumpahlah saban sahiji yakni tina dua jelema tadi sumpah naon ieu jang menyatakan pembunuhna bener-bener adalah Zaid nu hiji deui mah samar nu hiji pembunuh Umar nah nu hiji deui mah ieu adalah samar maka ketika dua nana daek nyana sumpah bubar untuk sementara sebab naon sebab ieu paradok pelakuna nu hiji Zaid wa majulun nu hiji Amrun wa majulun sumpah halafa kullun ala man ayyanahu nyana sumpah saban sahiji nu laporan teh mudai kasaha ieu nyumpah alaman ayyanu ka jelema nu kunyana dinyatakeun sebagai pembunuh walahu rubudiat nyana engke ieu meunang 1/4 diat jadi lalakoda mun disurahkeun panjang dicukupkeun bae heula sakieu walau ankaro wallahu a'lam bissawab.